buat orang-orang anu sok modalna pageuh urang dek bere ilmu ya. Ieu cara mengatasi modal pageuh ya guys. Kumaha cenah carana teh? Tong panik. Teu kudu berobat ka dokter. Teu kudu berobat ka dukun. Teu kudu berobat ka ajengan. Cukup dengan satu langkah saja, insya Allah modal pageuh eta bisa diatasi. Kumaha cenah carana teh? Kieu nya. Pan maneh teh nagog tina WC. Tah, modal teh hese biji kan nya. Pageuh meureun. Waduk teh teuas tinggal dahar naon ngadahar batu meureun ting tangka kahi. Pokona mah pageuh teuas. Pertama-tama maneh eta si laing ngawadahan cai nya kana ember. Ngawadahan cai kana ember. Tah, tapi ulah berarti nya sakira-kira kaangkat bae ku maneh si caina teh. Tah geus kitu sabari maneh ngaheujeun, sabari maneh ngabidieulkeun eta caduk. Tah, ieu cai nu dina ember angkatkeun ku si laing. Angkatkeun bari ngaheujeun. Tah, insyaallah geus sok. Kadorong caduk teuas teh kadinya. Sok cobaan. Ieu ilmu ieu. Mudah-mudahan manfaat keur sararea.